Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Aiza Nurul Utami ti kelas 11 IPA 3. Abdi di dieu bade maparkeun review buku Rusdi jeung Misnem. Identitas buku. Judulna Rusdi jeung Misnem, penulisna A. C. Denik jeung R. Jaja Direja, penerbit Katarsis Book, tahun terbit 1913, tebal bukuna 304 halaman. Rusdi jeung Misnem. Rusdi ku Ramlan ditungtun, dikaleng diajak balik, diupahan ku tiluan, ku Ramlan, paman jeung bibi, dipapaler di bubungah ulah nyantel kanu balik. Nyaeta bait Pupu Kinanti anu jadi penutup kisah Rusdi jeung Misnem. Pupu Kinanti ieu ngalemkekeun kisah nu nyaritakeun perpisahan Rusdi sareng kaluargana. Rusdi teh kudu sakola di kota keur nurutan lanceukna nyaeta Ramlan meh jadi pinter. Ieu alasan nu matak Rusdi nalangsa nepi ka ceurik di stasion. Basa Misnem jeung kolotna marulang ka lembur, ninggalkeun manehna. Eta misarahan, yen kahirupan anu tentrem mah ayana di lembur, lain ngumbara ka kota anu can kasawang piku kamaheuna. Sabarinahan sedih, Pa Rusdi masihan nasihat pikeun budakna, sangkan rajin diajar, sareng taat ka parentah guru. Sosok Rusdi teh dibere ngaran panggilan nyaeta Ujang Gembru, anu hartina lalaki anu gendut. Visualisasina kieu, Rusdi make baju anu teu kakancing, calana nu logor, sareng totopong. Ari Misnem adina mah henteu kawas Rusdi, barang daharna oge teu kawas Rusdi. Tah, imah Rusdi teh waruh keneh, tepasna alus, sarta sakurilingna disariksik. Imah Rusdi teh kira-kira 100 lengkah ti hiji walungan. Ari Bapa Rusdi mah nyaeta lurah, anu sok mingping rombongan di desa keur berkunjung ke kecamatan ngahadiran undangan juragan camat nu keur hajatan. Kisah Rusdi jeung Misnem teh bisa ngabawa suasana nu penuh haru. Komo deui pas Rusdi kapisah jeung kaluargana. Buku Rusdi jeung Misnem teh temana ngeunaan perpisahan antara Rusdi sareng kaluargana sabab Rusdi kudu ngumbara ka kota. Buku ieu teh galurna maju, teras make sudut pandang jelema kadua. Ku kituna buku Rusdi jeung Misnem teh kaasup salah sahiji pustaka anu kawilang antik sabab geus ngaratus tahun umurna ge. Amanat ti kisah Rusdi jeung Misnem teh nyaeta arurang sebagai anak kudu nurut ka kolot, nasehatna kudu ku urang lakukeun sangkan setiap langkah nu ku urang lakukeun sing jadi berkah. Tong hilap oge kudu senantiasa nyungkeun doa sareng restu meh arurang bisa ngalakukeun sagala sesuatu atas ridho indung jeung bapa. Sakitu wae anu bisa dipikahatur. Hapunten bilih seueur kalepatan jeung kasalahan sabab kesempurnaan ngan ukur milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.